lauk kidul magbuat sing suruh kita. Oh banyak lauk eta lauk sapu asup. Ya. Tempat lauk sapu mah. Semelak lauk sapu tapi aya. Tapi lihat aya deui sakarung sabalong kita. Wah. Proses panen ya mah. Sakarung. Lauk sapu nama teh. Itu otak mang gitu benar. Dan mah keruing. Wis. Tah eta tah gajelang lah.